ngarasa hanjakal, ngarasa sedih. Umpama contoh alit tos ngomongkeun eta teh dosa. Tah urang teh Pak lamun ayeuna tobat. Contoh ieu mah kamana dari manusia mah lamun cenah dosana jeung Allah jeung manusia itu benten. Ieu mah contona anu supaya kahartos ku urang. Tos ngomongkeun. Tah Pak lamun ayeuna tos ngomongkeun hoyong tobat, urang kedah ngarasa naon ngarasa sedih, hanjakal. Hanjakal teuing urang teh tos ngomongkeun ya Allah. Hanjakal teuing. Tuluy lamun geus ngarasa hanjakal ngajam Gusti abdi teh moal deui ngomongkeun. Eta ngamina tobat. Kan geuning dina naonna dina syarat anu parantos kamasyhur disebatna soheh. Ari syarat tobat eta aya 5 hiji nalangsa ketir dina ati 2 ngajam moal arek balik deui kitu pan dina syaratna tobat. Ta eta tabatna tobat. Jadi sehingga ieu ngarasa naon ngarasa hanjakal. Perbuatan urang naon anu dilakukeun ngarasa hanjakal Gusti abdi teh moal deui. Kera namina tobat ka Allah. Ari salat eta mah pembuktian nandakeun jalma anu bertobat ka Allah siap pikeun nampi kana parentahna Allah. Salat, puasa, zakat, tuluy kumaha, tolabul ilmi, baca Quran, maos tasbih eta mah naon? Penjabaranana jalmi anu tos tobat. Naon sababna? Cek tadi moal deui ngalaksanakeun kana naon? Anu dipahing ku Allah. Anu dicare ku Allah. Taya tobat Pak. Maka lamun geus kitu timbulkeun rasa nalangsa, ngarasa sedih dina hati urang ngarasa ketir sieun teuing Gusti teu ngahampura. Bari jeung urang teh teras kumaha Ibu ngalok ka Gusti beurang jeung peuting istighfar. Osok urang istighfar. Sok sabaraha ribu ari sawengi? Sadinten sawengi kenging 10.000. Waduh paling ge cenah sakali nyebunya. Sakali mah beureun padu Noel bae. Ayeuna Pak dina naon dina aturan minim ieu sasi Rajab 70 wangsulan eta teh paling minim. Syukur lamun kenging 10.000. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kedah. Mana kon seueurkeun istighfar ieu teh jang naon, jang ngalebur kana dosa urang sabab lamun teu dilebur eta dosa bakal kacandak Ibu. Atung kena kumaha eta dosa? Kepan aya eta ngan di akhirat aya hisaban. Engke bapak ibu teh urang termasuk sim kuring engke teh di ditu teh aya bukuna Pak. Yeuh amal kasayana tret kasayanana salatna puasana zakatna munggah hajina tolabul ilmina baca Qur'ana tasbihanana sholawatanana sadayana dilaksanakeun amal kasayan tret di jumlah sekian. Kaawonanana Pak disebutkeun dosa lamun aya set kete dietang jumlah sabaraha kete pan aya naon aya mijan timbangan ditimbang Pak amal urang teh ya Allah Ibu Bapak sugana urang hirup di dunia teh padu hirup bae ieu teh bakal aya balitunganana hirup urang mana ti dieu Pak gerak kumbah dosa urang teh ku tobat ka Allah. Geura geus kitu Pak hadirin sadana lamun geus naon geus timbulkeun rasa nalangsa rasa tobat ka Gusti Nu Maha Suci pasti anu bakal timbul nu kaduana geura kumbah rarai urang teh bimai ainakum ku cai panon urang geura kumbah rarai urang osok urang ngumbah rarai kunaon ku cai eta mah dohir urang mah batin Pak nu ayeuna mah jadi kudu ku batin kunaon batina ngarasa ngangres ngarasa nalangsa hadirin sadana geura ceurik nyeung ceurikan naon nyeung ceurikan dosa osok nyeung ceurikan dosa ari urang mah pinter nage nyeung ceurikan duit jika nanti meureun osok nyeung ceurikan duit budak minta jajan geus teu maon ek ngajual anu teu aya ngajual anu karek pada duit sedih we aing teh kudu kumaha atuh hirup teh nyetek cempek nyai ceblak ke bae we eta teh kitu nya punya
Eta mana sibuk hadirin sana geus eta mah aturan Gusti Allah. Yakin hirup di dunia mah ayeuna susah engke teh bungah lamun bungah aya susah. Ulah di pikiran eta mah. Nu pikiran anu ngajadikeun beban dina urang mah sieun teuing kalakuan urang anu teu parok. Sareng hukum Allah dibendon ku Gusti Allah. Ibu kitu kedahna teh sok jeung cerikan mah naon, jeung cerikan dosa nya. Ari nasib mah ulah sok diceng-cerikan. Ulah cerik pan kitu nya rasa heeh ari urang mah cerik terus di mana susah karek cerik ibu hadirin sana ari urang tas migawe kana dosa mah ibu hadirin sana kalah ka ngerasa bunga ibu urang mah lamun tas migawe dosa osok bunga tante bunga pak hadirin sana sok ibu bapak ibu tas ngomongkeun eta Pak Hajinya sapanjang ayeuna tas si Haji Masya Allah naudzubillah koret mak kacida tas ngomongkeun kitu Pak kolebat be Pak Hajina lewat kadinya urang teh alhamdulillah urang geus eureun ngomongkeunna syukuran eta cek urang teh alhamdulillah Gusti bunga pedah teu kadengieun ku Pak Hajina lamun kadengieun awas Pak Haji pasti ngasah bedog pan kitu eta teh lereseu orang mah ya Allah teka panggih ku batur ku manusia Pak tos midamal kawanan ya Allah hate urang ngarasa bunga sabat teka naonan teka pendak teka bongkar kabohongan urang tapi engke di Allah di payunan Allah ya Allah urang mal tiasa mungkir Pak mana sing ngarasa hanjakal sok gerak kumbah ieu naon panarari urang ku sebab nerasana langsa sabab ieu teh sangat berharga Pak ieu cai panon nya lamun ayeuna ibu nyeng cerikan duit nyeng cerikan nasib apa eta naon teh cai panon teh teu berguna tapi lamun urang nyeng cerikan kana dosa nyeng cerikan kana kasalahan urang Gusti di tepi menit ieu abdi tobat ka Gusti abdi teh moal deui Gusti ngalaksanakeun kana kawanan abdi teh tobat abdi rek salat abdi teh rek zakat abdi rek puasa abdi teh rek thalabul ilmi abdi teh rek ngalaksanakeun kasihan Gusti dina teh menit ieu abdi tobat ka Gusti bakal timbul Pak engke teh naon cai panon tah iya Pak cai panon anu sangat berharga Masya Allah Pak engke dina dintenan kiamah Pak ibu hadirin sadayana umatna Kangjeng Nabi bakal diudang-udang ku seuneu api neraka ya Allah naudzubillah dina dintenan kayaknya bakal yakhruju minna jahannam bakal keluar ti neraka jahanam Pak seuneu anu umpal-umpalan saageng gunung gunung duka gunung na gunung mana ngan biasana misilna sok gunung Uhud Pak ayana di mana di itu di daerah seberang di Arab gunung Uhud Bapak Ibu terang gunung Uhud tah henteu piraku Pak gunung Uhud terang leres terang sami si kurim nu dieu terang nu aya bae ayeuna Pak gunung Ciremay oh eta gunung Ciremay sok itu agungna Pak eta seuneu ngagulung Pak hadirin sana saageng gunung ngaguruh Pak hadirin sana ya Allah di antawis data malaikat Jibril malaikat Israil sareng Kangjeng Nabi Pak hadirin sarena di antawisna aya nu nyaur wahai Muhammad eta seuneu kaluar ti neraka jahanam rek ka mana eta rek ngudag-ngudag umatna rek ngaduruk rek kabakar umatna Kangjeng Nabi tiba-tiba kana maka dangun ku Kangjeng Nabi singkil Pak tandang dihadang eta naon eta seuneu anu kurang naon nu ngudag rek ka naon umatna Kangjeng Nabi pan ayahnya dina siiranananya panya para santri meda sok dinaonkeun teh teh lumpat sakabeh jalma diodag-odag neraka taya pisan nu ngabela angin amal keur di dunya eta api Pak maka api neraka jahanam teh di dunia mah Pak aya bandinganana eta seuneu di neraka sabab anu aya Pak anu aya di urang ayana di alam dunia eta mah kurdu khonun hasebna dina nalika ieu Nabi Adam diturunkeun ka alam dunia dipaparinan seuneu ku Allah min tamrotin sageung siki korma dicoba heula ieu kuateun moal ieu Nabi Adam
dialungkeun kana gunung kabakaran saageng naon pak hancur eta gunung anu saageng-agengna saageng siki korma seuneu ti neraka dialungkeun kana naon kana gunung hancur kabakaran saking ku panas-panas uihkeun deui kana naon kana neraka dikeueum kenging 70 walungan dikumbah alungkeun deui kana gunungna hancur masih kene wah ieu Nabi Adam moal kuateun seuneu panas nu akhirna Allah nyimpen keagungan sareng kabesaran asepna wungkul dina kayu dina batu